Allah Karim. Jadi ulah khawatir, emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha? Nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Puguh aing geus angkat buya. Teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus temputannya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mung aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deuk ka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok hayu teu nanya sih mongan nyana mah makena nu kos kireu teh bae tayang aing mah tayang wau nafsu. Aida ibadah ka Allah mah tuh. Oh nyana make anggeran. Oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deuk ka Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima mah Gusti Allah kunaon haja teu nanya.